Jeung nama eta baktina junjunan Kangjeng Nabi belana ka umat tepikeun ka dijieun ummati umat kami dibelaan Kangjeng Rasul ibu dina salat at-tahiyyatun mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Saur saeta teh saur Kangjeng Rasul ka Gusti Allah dina waktu Isra Mi'raj. At-tahiyyatu hari pirang-pirang panghormatan, as-salat al-mubarakatu anu diberkahan, as-shalawatu anu dirahmatan, at-thayyibatu anu sarae lillahi eta kagungan Gusti Allah. Saur Kangjeng Nabi teh diwalar Gusti Allah teh assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saur aha teh saur Gusti Allah, saur Gusti Allah teh assalamu alayka salametan alaika eta tetep ka anjeun Muhammad ayyuhan nabi hai nabi tu Muhammad ayyuhan nabi hai nabi wa rahmatullah jeung rahmat Allah wa barakatuh jeung kaberkahanana. Saur saeta teh saur rasi balade Kangjeng Nabi assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin hari kasalamatan teh kangge abdi sadaya. Eta Kangjeng Rasul cek Allah kasalamatan teh jang anjeun Muhammad diwar Kangjeng Nabi sanes Gusti kasalamatan jang abdi sadaya jang hamba-hamba abdi wa ala ibadillah as-sholihin anu saroleh Gusti. Maka jami-jami nu janten hamba Allah anu saroleh eta teh nu bakal kenging kasalamatan dunia akhirat. Ya deui jami anu bakal kenging kasalamatan teh saha? Jami anu soleh. Saha jami anu soleh teh nu bakal kenging kasalamatan dunia akhirat. Tadi assalamu alayna wa ala ibadillahis. Carana kumaha jadi jami anu soleh? Kumaha laksanakeun hak hamba Allah jeung hak Allah jeung hak hambana Allah. Jadi ibu kieu upami urang getol salat tapi jeung tatangga pabaeut-baeut can soleh. Lamun urang jeung tatangga bageut tapi salatna jarang teu soleh. Jadi urang mah soleh teh anu ngadegkeun hakna Allah ibadah ritual jalan, ibadah sosial oge jalan. Lamun teu berarti timpang teu soleh. Eta teh kangge urang sadayana. Kangge non tapakur kangge urang sadayana. Urang mah lamun diajak wiridan siap, ajak pangaosan siap, ajak sholawatan siap, ajak maca Quran siap, ajak sosial mah ngahiyem. Itu ajak sosial mah ngahiyem gitu. Diajak ngencreng ngahiyem. Oh bikin lomba kabutuh cenah boboran pikiran batur cenah ngahiyem gitu. Eta teh urang mah nu kada datakeun. Padahal ibadah teh moal ditampi lamun teu jalan ibadah sosial. Maka sareng para alim ulama naripan kana soleh teh al-qaim bi huquqillah wa huquqil ibad. Jami anu tos tiasa ngalaksanakeun hak Allah jeung hamba Allah jami soleh. Nu kitu salamet. Nu mana? Dunia akhirat. Di dunia salamet, akhirat oge salamet. Lamun timpang we teu ngalaksanakeun salah sawijina moal salamet dunia, moal salamet